Bismillahirrahmanirrahim. Hayu gerasa radia mengpengker hirup di dunia, amal kersam perentea di akhir moal sulaya. Gening maut ngadodong hong borosok di pohon datang na temerenya ho ngagaratak taya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal gesumping temenang embung anaking horeng nyawa ejeng badan nugas lila babarengan datang mangsa dipisahan paturai tineng pamitan lain meren lain sugan da ieu mah kanyataan kabeh pasti ngarandapan gening awak urang pisan kaget rawas mata menclong renghap ranjuk munggah bengong napas ngangseg nagenggerong nu deket geus teka tembong horeng ieu teh sakarat dicabut ku malaikat nyawa ngangseg mapai urat teu aya daya keur lumpat kureng hapnu panganggesan pegat sakabeh harapan ngabengkang taya dayaan rek kumaha pangharapan boromah keur suka bunga ngatur nafsu seri bunga beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barjah geus waktu ninggalkeun lembur menuju ka
keur awak sakujur rek naon anu dibawa duit atawa sawah lega menang ngumpul tea belaan nipu pasea benang ti susuk ti dungdung nusok dipake adigung kana solat mata kliwung waktu zakat mah embung ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngaler lapur badan enggas komper di tengah imah ngagoler ngajolopong diruruban diriung ditarunguan gemper pacampur jeung rewas setan mah batimu puas harta anu ngunung-ngunung pakaian duit satungtung ngan masih boy asiwung ditambah kai keur padung lawang amal geus ditutup hanjakal keur waktu hirup talang kebet hanteu sanggup padahal waktu mah cukup paingan Rasul ngelingan dunya mah pangumbaraan naha bet kamalinaan tonggoy hanteu nyubadanan ati ngarik pikir liwung imah ti senjang suwung ngan anak yatim buruan tinggal risik ting rariung abong poe panganggesan mana berat rek amitan keun imah keun pakarangan gewatkeun logak ngantosan pasaran mandung dipayung tilu
sarung nu ngiringna semunguyung nangkep dadating kuyung ngalet ngengkeuy ngabandalet beki deket kana logak rupek heureut duh geuning enggeus nyangkorang rupku padung rapku lemah poek rupek jeung tugeunah ngarumas cukireuh susah ahli sobat kawawuhan tetolih gancang bubaran duh saha nu rek baturan gesan cicing babarengan mana sobat mana dulur geuning buriak salembur hanteu maturan di kubur sumawon nambahan umur oge harta banda kuring nu dipuhit berang peting cik mana anu rek ngaping geuning geus kieu mah kuring hanjakal aduh hanjakal tegatol sadia amal padahal geuning padahal ngan amal nu jadi bekal naon keur panjing lar sedih nahan kuci mata getih tawa bangki jeung kelih harta mah geuning teu nolih enggeus montong rek sasambat teguna enggeus kaliwat bongan bareto tetoat teu kurang nu nganasehat tong hantem hanjakalan panteu kurang nu ngelingan pek krungu jawa
jawab sorangan, geura jawab pariksaan. Paremutan parantosan, mangga geura aremutan. Sugan manawi jeung sugan, ngajadi kamaslahatan. Kumaca ieu pepeling, muga sing jadi panggeuing. Da Gusti anu ngajaring, siang jeung wengi di api.